Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 58. Paslun ari ieu eta hiji pasal minal wajibatil qalbiyati eta tetep tina sapalihna pirang-pirang kawajiban hate. Al imanu ari ngimankeun billahi ka Gusti Allah wa bima jeung kana perkara jaa anu datang ieu ma anillahi ti Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate al imanu ari ngimankeun bi rasulillahi ka utusanana Allah. Wa bima jeung kana perkara jaa anu datang ieu ma an rasulillahi ti utusanana Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate at-tasdiqu ari ngabenerkeun. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate al-ikhlasu ari ikhlas. Wa ikhlas dina beramal. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate al-yaqinu ari ngayakinkeun. Ari yakin, wahwa jeung ari itu yakin teh, wahwa jeung ari itu ikhlas teh, al amalu eta teh beramal lillahi karena Gusti Allah, wahdahu bari sahiji Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate annademu ari nalangsa alal ma'asi kana pirang-pirang maksiat. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate tawakkal ya tawakkalu tawakkulan atawakkulu ari tawakal. Atawakkulu ari tawakal ala Allahi ka Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh al muraqabatu ari gawe kadeheus, ari gawe muraqabah, gawe supaya orang bisa deket kitu muraqabah teh lillahi ka Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh ar-ridho ari ridho anillahi ti Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh husnudzanni ari alusna sangkaan billahi ka Gusti Allah wa bi khalqillahi jeung ka makhlukna Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate ta'zimu sya'airillahi ari ngagungkeun kana pirang-pirang syiarna Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh asyukru ari syukuran ala ni'amillahi kana pirang-pirang nikmatna Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh as-sabru ari sabar ala ada ima kana nekanana perkara aujaba anu parantos ngawajibkeun kana eta masaha Allahu Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh as-sabru ari sabar amma tina perkara harrama anu parantos ngaharamkeun kana ma saha Allahu Gusti Allah taala bari nyata ngahaja luhur Allah. Wa jeung sabar alama kana perkara ibtala anu ngabalayan ka anjeun sallallahu Gusti Allah bihi ku itu ma. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh asiqatu ari miandal birrizqi kana rizqi. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh ittihamun nafsi ari curiga kana diri, kana nafsu. Selalu curiga kana nafsu mah bakal ngajurungkeun kana kagorengan. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh adamur ridho ari henteu ridho anha tina itu nafsu. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh bughdus syaitani
ari bendu ari ngewa ka setan. Wa bugdud dunya wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh bugdud dunya ari ngewa kana dunya. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh bugdu ahlil ma'asi ari mika ngewa ka ahli maksiat. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh mahabbatullahi ari mika cinta ka Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna kawajiban hate teh mahabbatu kalamihi ari mika cinta kana dawuhanana Allah wa rasulihi jeung ari mika cinta kana kalamna Rasulullah. Tawa wa rasulihi jeung mika cinta ka utusanana Allah meureun kitu. Wa sahabati jeung ari mika cinta ka para sahabat wal ali jeung mika cinta ka keluargina Kanjeng Nabi wal ansori jeung mika cinta ka sahabat Ansor. Wassolihina jeung mika cinta ka jami-jami anu saroleh. Qala sareng ngadawuh saha sayyiduna Sayyid urang sadayana Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Haddad nyaeta Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Radhiya muga ngaridoan. Sallallahu Gusti Allah anhu kaitu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa nafa'a jeung muga maparinan manfaat Gusti Allah na ka abdi sadaya bihi ku berkahna itu Syekh Alawi Al-Haddad. Ngadau fi kitabihi dina kitabna itu Syekh Abdullah An-Nasaihid Diniyati nyaeta kitab Nasaihid Diniyah. Makana perkara omongan, perkara ucapan maknahu anu ari maknana eta emak teh wa hadhihi awsafun eta lapad atawa eta makna wa hadhihi awsafun. Wa hadhihi jeung ari ieu teh awsafun. Wa hadhihi awsafun jeung ari ieu pirang-pirang sifat yajibu eta wajib naon aya tahalla yen gigindingan bihaku itu hadhihi awsaf sakulu mukminin sakabe jalma mukmin. Wahia jeung ari itu awsaf teh itu pirang-pirang sifat teh qauluhu eta dawuhanana Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad qabla hadza dina sameme ieu biqolilin kalawan saeutik. Ayyakuna nyaeta yen bukti itu si jalma teh khosyian eta teh anu tunduk ka Gusti Allah, khusyuk ka Gusti Allah gitu. Mutawadhi'an tur eta anu tawadhu, khaifan tur eta anu sieun, wajilan jeung banget sieun, musyfiqon jeung welasan, min khasyatillahi tina arah-arah sieun ka Allah gitu. Zahidan tur eta anu zuhud fid dunya kana dunya, qani'an tur eta anu qanaat ngalap cukup, bil yasiri ku anu saeutik min hatina itu dunya, munfiqon tur anu ngainfakeun lil fadili kana pangleuleui kana anu ngaleuwihan an hajatihi tina pangabutuhna itu si jalma. Mimma tina buktina perkara anu tetep ieu mate fiadihi aya di bawah tanganna ieu si jalma.
nasihan tur eta anu nganasehatan li ibadillahi ka pirang-pirang hambana Allah taala bari nyata ngahaja luhur Allah, musyfiqon tur anu nyaahan alaihim ka itu ibad, rahiman tur eta anu nyaahan keneh atawa welas gitu, welas asih bihim ka itu ibad, amiron tur eta anu marenta bil ma'rufi kana kahadean, nahian tur eta anu ngalarang anil munkari tina pamungkaran, musari'an tur eta anu gagancangan fil khairati dina pirang-pirang kaalusan, mulaziman tur eta anu ngamistian lil ibadati kana pirang-pirang ibadah, dalan tur eta anu nuduhkeun alal khairi kana kaalusan, da'ian tur eta anu ngajak ilal huda kana pituduh, za simtin tur anu ngabogaan sifat repeh, watu addatin jeung ngabogaan sifat rintih atawa rintih, wawiqorin jeung ngabogaan sifat rasa hina, rasa hina jadi DP maksudna, wasakinatin jeung ngabogaan sifat tumakninah, husnil akhlaqi tur anu ngabogaan sifat alus akhlak, wasi'as sadri tur eta anu luas hatena, layyinal janibi tur eta anu leuleuy cangkengna, mahfudal janahi tur anu handap asor atawa layar aisan sa, lil mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin, la mutakabbiron lain eta anu takabur, wala mutajabbiron jeung lain eta anu ngabogaan, wala mutajabbiron jeung lain anu maksa, wala tami'an jeung lain anu toma finnasi di jalma-jalma, wala harison jeung henteu wala harison jeung lain eta anu kadademes ala dunya kana dunya, wala mu'atsiron jeung lain eta anu napakan laha kana dunya alal akhirati ngelehkeun kana akhirat, wala jami'an jeung lain anu ngumpulkeun lil mali kana harta, wala mani'an jeung lain anu nyegah lahu kana itu mal, an haqqihi tina hakna itu mal, wala fidhon wala fadhon jeung lain anu teuas hate atawa goreng akhlak atawa goreng omongan sa fadhon, wala jafian jeung lain eta anu angkuh, wala ghalidhon jeung lain eta anu beungis gitu, wala mumarian jeung lain eta anu cawadan, wala mujadilan jeung lain eta anu ngadebat, wala mukhosiman jeung lain eta anu ngamusuh, wala qasian jeung lain eta anu teuas hate, wala sayyi'al khalqi jeung lain eta anu goreng akhlak,
wala dhaiqas sadri jeung lain eta anu rupek hate, wala mudahinan jeung lain eta anu antepan. Antepan gitu nya. Wala mukhadi'an jeung lain eta anu nipu, wala ghosyan jeung lain eta anu henteu ikhlas dina nasehat atawa tiasa oge di manaan nipu oge gitu. Wala muqaddiman jeung lain eta anu ngaheulakeun lil agniai ka pirang-pirang jalma anu beunghar, alal fuqara'i bari mandeurikeun ka pirang-pirang jalma fakir. Wala mutaraddidan jeung lain eta anu bulak-balik alas salautini ka pirang-pirang pamarentah gitu, sultan, raja. Wala sakitan jeung lain eta anu repeh alal inkari kana ingkar alaihim ka itu salatin, ka itu pamarentah. Ma'al qudrati sartana kawasa. Wala muhibban jeung lain eta anu mika cinta lil jahi kana pangkat, wal mali jeung kana harta, wal wilayati jeung kana kakawasaan. Bal yakunu balik tabukti itu si mukmin laha kana itu anu kabeh teh karihan eta teh anu mika ngewa. Wala yulabisu jeung henteu makean itu si muslim hakana itu wilayah, kana itu kakawasaan, illa min hajatin angin tina arah-arah pangabutuh. Ari aya pangabutuh mah teu naon nya. Aw daruratin atawa tina arah-arah madarat. Intaha parantos seep naon kalamuhu dawahanana Syekh Abdullah Muhammad Alawi Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Halaman 63. Paslun ari ieu tah hiji pasal. Wa min ma'asil qalbi jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate ar-riya'u ari riya bi a'malil birri ku pirang-pirang pagawean alus. Wa huwa jeung ari itu riya teh al amalu eta teh beramal li ajlin nasi lantaran arah-arah manusia. Wa yuhbitu jeung ngalebur itu riya sawabaha kana ganjaranana eta amalil birri. Kalau ujubi bari teu beda sapertikeun ujub bi taatillahi kana migawe taat ka Allah. Wa huwa jeung ari itu ujub syuhudul ibadati eta nyaksianana ibadah sodirotan barianan anu bijil minan nafsi tina diri goiban barianan anu ngeuweuhkeun anil minnati tina anugerah Allah. Di urang bisa ibadah, bisa gawe taat teh ngarasana teh nyaksianna teh bahwa urang teh ku diri sorangan we bisa na teh lain karena anugerah Allah kayak teh ujub nu kitu. Ngarasa ibadah bisa nanti ku diri sorangan lain ku anugerah Allah. Nu padahal mah orang bisa ibadah, orang bisa gawe taat teh ku anugerah Allah. Talamun dina diri orang ngarasa orang geus bisa migawe taat, orang geus bisa migawe kahadean gitu. Bangga gitu. Eta teh naon ujub teh wajeng eta tetep tina sapalihna maksiat hate
asyakku ari mangmang fillahi dina ayana Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hatete al amnu ari ngarasa aman min makrillahi tina siksa na Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate al kunutu ari putus asa min rahmatillahi tina rahmatna Allah. Ulah putus asa tina rahmat Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hatete atakabburu ari takabbur gumede ala ibadillahi ka pirang-pirang hamba na Allah. Wa huwa jeung ari itu takabur raddul haqqi eta nolakna kabeneran. Itunya nolak karena kabeneran gitu. Wajeng eta tetep tina sapalihna kawajiba naon tina sapalihna maksiat hate istihqarun nasi ari ngahinakeun ka jelema. Ngahinakeun ka jelema. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh ru'yatuhu ari ningalina itu si jalma annahu kana yen saestuna itu si jalma teh khairun eta leuwih alus min katsirin tinimang jalma loba min khalqillahi ti pirang-pirang makhlukna Allah gitu. Ngarasa leuwih alus ti kalolobaan makhlukna Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh al hikdu ari unek-unek. Wa huwa jeung ari hikdun idmarul adawati eta nyidemna permusuhan. Idza amila di mana-mana migawe itu si jalma bimuqtadahu kana panguduanana itu hikdun. Walam yakroh bari teu mikange wa itu si jalma hukana itu hikdun. Wa jeung eta tetep tina sapalina maksiat hatete al hasadu ari hasad ari hasud. Wa huwa jeung ari itu hasud teh karahiyatun ni'mati eta mikange wana nikmat lil muslimi ka jalma muslim. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hatete istithqaluha ari ngareken saeutikna itu nikmat idza lam yakroh di mana-mana henteu mikange wa ieu si jalma hukana itu istithqal gitu. Aw amila atawa migawe si jalma bimuqtadahu kana panguduanana itu istithqal. Wajeng eta tetep tina sapalina maksiat hatete almannu ari ngagonggorokan. Almannu ari ngagonggorokan bis sodakoti kana sodakoh. Jadi sodakoh urang geus sodakoh disebut-sebut deui kamari ge ku urang geus dibere maneh teh ngagonggorokan teh. Meunang teh. Kamari us dibere ku urang 100.000 nah itu teh gonggorokan teh maksiat hate. Wa yubtilu jeung matak ngabatalkeun ieu mannu sawabaha kana ganjaranana sedekah. Wa jeung eta tetep tina sapalina maksiat hate teh al israru ari ngalanggengkeun ala dzanbi kana dosa. Wa jeung eta tetep tina sapalina maksiat hate teh suudzanni ari goreng sangka billahi ka Gusti Allah
wa bi ibadillahi jeung ka pirang-pirang hamba na Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh at-takdzibu ari ngabohongkeun bil qadari kana papasten. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh al farahu ari bungah bil maksiati kumi gawe maksiat minhu ti dirina itu si jalma aw min ghairihi atawa lian dirina itu si jalma. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh al-ghadaru tawa al-ghadru ari cidra teh non jadi ingkar janji gitu. Walau sok sanajan bukti itu cidra na teh walau sok sanajan bukti itu cidra na teh bikapirin eta tetep kajama kafir. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh al makru ari nipu. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh bugudus sahabati ari mikangewa ka sahabat wal ali jeung ari mikangewa ka keluargina Kanjeng Nabi wasolihina jeung ari mikangewa ka jalma-jalma anu soleh. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate al bukhlu ari koret bima kana perkara aujaba anu parantos ngawajibkeun kana ma saha Allahu Gusti Allah, koret kana zakat misal. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh asyuhu ari banget koret. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh al hirsu ari kadedemes gitu. Jadi kadedemes dina bagian batur maksud namanya. Urang geus nyokot bagian urang hayang di bagian batur maksudnya kadedemes di dinya mah kitu. Maksudna harta maksud namanya dina urusan harta, urusan dunia, di model dina urusan ilmu mah justru hirsun teh kan jadi syarat. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate teh al istihanatu ari ngenteng-ngenteng bima kana perkara azzama anu parantos ngagungkeun kana ma sa Allah Gusti Allah. Wa jeung eta tetep tina sapalihna maksiat hate at-tasgiru ari ngaleutikeun lima kana perkara azzama anu parantos ngagungkeun sa Allah Gusti Allah kana eta ma min taatin tina buktina taat au maksiatin atawa tina buktina maksiat au Qur'anin atawa dina Al-Qur'an au ilmin atawa ilmu au jannatin atawa surga au narin atawa tina buktina neraka gitu. Dianggap leutik ku urang teh alah naon Qur'an, alah naon ilmu eta nya, alah naon ilmu hadis keur naon kade nya maksiat hate.